Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Kana linnasi ajaban an awhayna ila rajul minhum an anzirin nas wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Qalal kafiruna inna hadza lasahirun mubin. Wallahu a'lamu bimuradi. Alif lam ra. Allahu a'lamu bimuradi bidzalika. Allah iku kang maha uninga kalawan kang den karepakeun dening Allah bidzalika kalawan mangkono-mangkono. Alif lam ra. Tilka utawi mangkono-mangkono hadhil ayatu tegese iki lasaka ayatul kitab iku saka ayat kitab Al-Qur'an tegese Qur'an. Wal idhofatu lan utawi idhofat bi makna min iku tetep kalawan makna min al-hakimi kang den kukuhkeun ilmu hakami tegese kang den kukuh. Kana linnas yanatan halat tetap kada manusia ahli Makkah tegese ahli Makkah istifham inkari iku istifham inkar. Wal jar wal majrur halun lan utawi jar lan majrur iku dadi hal min qauli saking dawan Allah ajaba. Kana nadana linnasi tetap gada manusia ajabani ku gawok binasbi kalawan den baca nasab mah khobarukana iku dadi khobar kana wa birafilan kalawan den baca ropa ajabun misana ismuha iku isim kana wal khobaru lan util khobar wa huwa lan util khobar ismu iku isim kana alal ulai ngatese kang awal iku lapan anauhaina kumaha bae teh maca ieu mah urang mah keur carita ajaban niku gawa kopo yen tah ngawayuan isun agung iha na tegese ngawayuan isun agung ila rajulin maring wong lanang minhum kang tetep saking nas Muhammadin nyatane Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegese utawi ane mufassiratun iku kang nafsiran lapan auhain gese nanzir ta memedeni sira khauf tegese memedeni sira anasa ing manusia al kafirina tegese kang kafir kabeh bil azab kalawan siksa. Wabasyilan ngabuakeun sira alladzina amanu ingong akeh kang padang imankeun ya alladzina kabean
kalawan satuna bi anna lahum tegese kalawan satuna iku tetep kaduwe alladzina kudu masyirkin apa ganjaran kang luhur inda rabbihim ing dalam saning pangerane alladzina aya ajrun hasanan tegese ganjaran kang becik bima qaddamu kalawan barang kang ngandinginakeun ya alladzina kabeh wa minal amali saking birang alit saking birang-birang amal golal gapiruna ngucap sapagang kafir kabeh inna hadzal qur'ana inna hadza zatuna ikilah al-qur'an tegese qur'an al-mustamil kang ngawang ku ala zalika ing atase mangkono inzar lan tabsyir iku lasahirum mubin yakti kang ihir kang nyata bainun tegese kang nyata pikiraatin wa pikiraatin lan iku tetep dalam qiraat suci moto lasihrun ayati kusihir wal musyarrileh an-nabi ulang tay musyarrileh tekan ini syarahan apa limaring kang iku an-nabi kang jeung nabi sallallahu alaihi wasallam beres urang maca surat taubat kuari urang macakeun surah Yunus ieu urang kuari nyaritakeun bacaan surat Yunus. Surat Yunus utawi surah Yunus makkiyatun iku kang bangsa Mekah. Illa fa in kunta fi syakkin angin ayat fa in kunta fi syakkin al ayataini awi salat. Gesayat roro atawa telu awa minhum mayyuminu bihi atawa ayat wa minhum mayyuminu bihi al ayatan tugatkeun ayat mi'atun wa tis'u aw asyaru ayatin iku 100 lan sanga atawa 10 sakehe ayat. Ieu surat bangsa Mekah artina bangsa Mekah teh diturunkeunana ieu ayat meme hijrah ka Madinah. Jadi disebutna ayat Makkiyah. Bab Kangjeng Nabi teh sabada diangkat jadi rasul di Mekah 10 tahun, di Madinah 13 tahun. Jadi berarti umurna 63. Waktu diangkat jadi rasul umur 40, cicing di Mekah setelah diangkat jadi rasul 10 tahun, 50 berarti hijrah ke Madinah, di Madinah 13 tahun, 63 tahun. Iyalah galib umur umat Kangjeng sakitu. Mentak anu kuari umurna 62 tahun 11 bulan, berarti tinggal sebulan deui. Siap-siap. Anu leuwih eta mah dibere bonus. Teu pati dipake karesep. Leuwih teh ubur. Lamun teu dipake ibadah. Tapi lamun dipake ibadah karujaeun ku sebab can bareres urusan-urusanana. Tak dirada dipanjangkeun.
bagus pendek umur sorga sakitu di tahun tuh panjang-panjang ngari-wariweuh segala aya Covid aya corona riweuh geus ndek kuku wahage nyangakeun ka Gusti nu penting mah geus dihampura dosa sakitu aya dina ridho Allah dipajang-panjang riweuh segala aya penangkepan masker dibayar kudu bayar 250.000 Pak amun teu push up aduh atawa naik ka tiang listrik macam-macam geus di Indonesia Masya Allah kari kaji deh geus pas kitu eta gerak Allah ya ieu surat Yunus teh diturunkeunana meme hijrah disebut makiyah kecuali aya sababaraha ayat fa in kunta fi syakin 2 ayat atawa 3 jeung wa minhum may yu'minu bihi eta mah madaniyah cenah eta mah jumlah ayatna 109 atau 110 ayat setik namun orang unggal ngaji ka dieu saayat atau 2 ayat aja ditalar teu karasa bakal teu karasa jadi orang teh sebulan 2 bulan 3 bulan beres ieu surat talar ngeunah jadi nalar Quran teh urang mah bari nyantai geus kolot begitu bae saayat dijelaskeun talar saayat dijelaskeun talar ngomong mah ngeunaheun boro-boro nalar bu ieu ngadengikeun ge sing jerengeng cek kana teh sebab urang mah ieu mah ceulina ceuli musik jadi lamun urang ngadengikeun musik betah perasaan aya tetangga anu nyetel orkes ge ngeunaheun urang nebeng begitu dileutikeun ku nyana marah urang sial leutikeun keur ngeunah-ngeunah eta urang mah kos kitu teh tololna urang aya we nu nyetel Quran beuh goblok gandeng tah areuman gandeng aing dek HS urang mah kos kitu ieu ge ngaji teh lamun keur nyaritakeun ayat-ayat si Al-Qur'an bae hajuna rapat bae mata teh rapat bawan aya leman teh insyaallah padahal mah rahasia nama masyaallah luar biasa Gusti Allah batur anu hese-hes teh di bacaan Al-Qur'an mah hes. Jadi berarti nganggap ka ayat eta obat tidur. Gede dosa da teh budak jalan. Ya surat Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam aya alif aya lam aya ro lamun teh digurukeun lama bisa-bisa orang macana alaro tuh tak kudu digurukeun ku bae bacana adapun maknana Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah lah anu maha uninga kana maksudna alif lam ra. Wallahu a'lam. Maksudna naon urang mah teu apal. Di dieu teh dijelaskeun dina Jalalain kecuali di kitab-kitab lain. Aya alifna, lamna, rokna aya nya anu ngajelaskeun tentang makna ayat-ayat muqti'ah model alif lam ra, alif lam mim, alif lam mim shad eta teh dina Jalalain bagus ulah hayangnya maknana Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik
Gusti Allah anu maha uninga kana maksudna Allah terhadap alif lam ra. Tinggal urang nyangakeun sadaya-daya mah. Sebagian maya nu ngamanan alif lam ra teh Allah alif na teh lam na ra ya ra Allah teh maha ningali urang di mana bae katingali ku Gusti Allah di kota di leuweung di imah di majelis di mushola di pasar teu pernah teu kadeuleut ku Gusti Allah urang teh kadeulean keur kumaha bae lamun eta nyulusup ka jero kolbu urang teh bahwa Allah teh ningalikeun bae ka urang isin urang bakal sagede urang nu diciptakeun ku Gusti Allah anu bakal balik da ka Gusti Allah nu boga hirup nu Allah boga gerak nu Allah boga deuleu nu Allah boga denge nu Allah tapi haju lain dipake ka nu bogaana endah dipake kaluar tina aturan nu bogaana maksiat ngaranna geus cilaka tapi lamun urang inget kana Allah teh neuleukeun bae nah iyalah satu kenikmatan bahkan bakal cepat nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Lamun aya jelema masih kene murang miring kana permaksiatan, ieu lalu mawa gaya bed bakalna lambat nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi antara cepat jeung lambatna tergantung iradna urang, mengkolna urang, ngabalirna urang terhadap permaksiatan. Ukur bae ku urang. Ukur ku urang hiji resepna kana dunia, nomor kaduana mengkolna kana permaksiatan. Tah eta lamun urang geus teu resep kana dunia jeung geus ngabalir tina maksiat, eta geus bakal hiber ka sorga. Satungtung urang resep kene kana dunia jeung masih kada teu ngabalir urang tina permaksiatan ieu lambat bakalna ka sorgana. Tinggal introspeksi diri urang mah. Sakitu bae teu kudu ditebakan hiji-hiji teu kudu. Ukur bae ku ari mah lamun urang keur diuk di hareupeun imah haju aya nu liwat si mbak dadana kabuka eta bae ukur tah apakah dideuleukeun apakah urang aju ka jero imah geus ulah ese-ese tuh kan gering-gering ngomong banget deuleu bae cak jangan deuleu atuh geus lampokna tinggalin bae geus ka di neraka tinggalin ka sorga jangan ditaranyakeun ke di sorga teh naranya Imam Haji Pendi di mana ja eueuh di sorga mamana ge eueuh asana nyana mah membes ieu gara-gara tak kos kitu tah gitu eta karang kuda ada doang ge angel ka sorga angel ya Allah ya Rabbi angel insyaallah urang diondang ku bupati Ita maca Yasin di pendopo ajak tokoh-tokoh masyarakat di jero hate urang asana ieu mah ieu amplopna jeung berkatna rada lumayan sok sabaraha karapun aya we jeung nya rahasia teh mah kos kitu mah nah eta bakalna angel ka sorgana angel jasa aya harapan-harapan nu gos kitu. Ya Allah, ya Rabbi. Da angel 100% bisi pajar bohong. 100% angel. Angel. Ya Allah, ya Rabbi. Permaksiatan zahir maupun batin eta mawa gaya ben. Tah eta ukuranana
jang diri urang teh aing ge bakal jembrang pan kabehan aju uburkeun teh nya buah isuk bapak geto rahasia teh umur mah tuh bere nyaho nah ieu teh ukur diri urang waduh lamun isuk aing paeh asana aing angel nyebrang beresan ti kuat datang ka imam waalaikumsalam kak biasa gitu lok salam imam salam loba omong perubahan atuh naon ge anjir ye naon bangunna bagus amat kadena leuleus teh aing tadi ngadenge sieun jebrang di jembatan Siratal Mustaqim besi lambat ayo ieu mah naon nu aya kabeh jang neng kabeh kakak mah tarima bersih nyaho dahar ngan aya kos kitu pokokna mah kontrakan jang neng KKB ruko segala jang neng sebentar urusan tak anak kabeh emang kakak dek mana kakak ieu asa di hari penjembatan Siratal Mustaqim bae ambo kak tedaga kos kitu teh perasaan kakak kakak mah ya Allah ya Rabbi asa ngalengkah bae jembatan Siratal Mustaqim sedengkeun cak kiai hubud dunia jeung karanan gitu ngare maksiat eta teh mau lambat nyebrangna sakayana sakitu mah kabeh jak neng we geus pokona kakak mah nyaho dahar teh nyaho usaha teh nyaho ya atuh lah kitu kak sok aju hayang ngeunah bae kakak mah tah ieu urang teh tah ieu urang bakal urang teh Gusti Allah doa arar Inggris jasa ieu Gusti gigi sieun sedengkeun almarhum aman lahaba jelema teh bakal dibarengkeun jeung nu dipake karesepna duh lamun urang di dunia ngahijina jeung resepna jeung para ulama mantap tapi lamun urang hijiana di dunia teh jeung encek jeung Chinese bos aduh rempan sieun hijian urang sieun bahkan naon nu dipake karesep dipilukeun jeung urang aduh ya Allah urang resep keneh main gaple atuh ditarang balak genep ge bakal iyalah alif lam ra Allahu a'lamu bimuradi bidzalik geus urangnya tilka ayatul kitabil hakim itu mana isyarah hadhil ayat eta ayatul kitab ayat-ayat Al-Qur'an ayat itu didapatin kana kitab lamun urang sok ngajina humah eta teh aya dapat aya anu bimakna fi aya bimakna lam aya bimakna min nah ieu dibejaan ku Imam Jalal walidopatu bimana min ayat eta minal Qur'an Masya Allah ayat-ayat anu Al-Qur'an teh Quran Al-Hakim anu bijaksana di tafsiran Al-Muhakkam anu dikukuhkeun Al-Hakim teh bimanal muhakkam berarti majaz Simpail bimana semapul antarani ili kana bimakna manana al muhakam teh al
tina kajahatan karusakan Quran teh anu ngahalangan tina karusakan Quran teh anu ngahalangan tina kajahatan Quran teh anu ngahalangan tina kasalahan urang deuk ibadah ka Gusti Allah kudu neangan petunjuk lamun teu make petunjuk mah bakal salah petunjukna aya dina Al-Qur'an nu bakal salah jadi henteu al-mumtani anu ngahalangan minal fasad tina karusakan Quran ibadah ka Gusti Allah deuleu ayat-ayatna sesuaikeun jeung aturan-aturanan ti mimiti wuduna salatna zahirna datang ka batinna Al-Qur'an geus ngajelaskeun mentek Qur'an teh Al-Hakim ya al-mumtani minal fasad urang guari deuk berekonomi atuh abe ulah salah kudu neangan petunjuk carana bongkar dina Al-Qur'an urang teh ayeuna teh dagang kumaha cara dagang urang teh deuk kuli kumaha cara kuli urang teh sebagai big boss kumaha tingkah urang jeung pagawean urang sebagai big boss baca Al-Qur'an abe ulah salah sebab Quran teh ayatul kitabil hakim al-muhkam dina Al-Qur'an aya kabeh urang guari teh deuk kutaratur negara berarti usaha urang asup teh kana jurang politik aya buka tuh dina Al-Qur'an politik teh abe urang ke di akhirat cepet nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Apakah orang dek jadi presiden? Apakah dek jadi menteri? Apa orang dek jadi gubernur? Bupati, camat, lurah, erat. Ayo sesuai ge. Urang ulang ngeunangeun aya kuari urang digaji ku negara, jabat digaji tanda tangan ngulucur duit. Sajabat ti eta deui kokocoran teh loba. Bisa pakai meuli mobil, bisa nyieun imah, mentereng lah, ku batur dihargai jeung dihormat bapak dan bapak. Bayangkeun di akhirat urang bakal dirante batur halal berkah surga, urang ngagejebur ka neraka. Sudi apa henteu awak urang digejeburkeun ka neraka? Baca Al-Quran ayatul kitabil hakim supaya sesuai. Ketika orang jadi presiden, di Indonesia insya Allah ja wakil lagi kan buya. Keneh teh. Nah ya. Pedah teu kadenge-denge we. Kabarna kumaha. Aya menu. Alhamdulillah. Palalinter di urang teh wakil lain lalagaan pinter mau presiden Rija menteri palalinter di urang menteri pokoknya pinter naon bae lanan gubernur palalinter bupati palalinter atuh nuhun aya nya peduli mandek urusan negara urusan umat ganjaranna gede luar biasa sesuai teh Al-Qur'an sebab Al-Qur'an teh Al-Hakim al-Muhkam yakni al-mumtani minal fasad nu ngahalangan tina kajahatan lamun ulang hayang ulah jahat ulah rusak ulah bahaya buka Al-Qur'an Qur'an teh ayatul kitabil hakim urang sebagai naon ayeuna bupati akur henteu teh jeung aturan Allah urang sebagai naon gubernur akur henteu urang teh naon ieu urang teh polisi akur henteu ieu jeung aturan Al-Qur'an urang teh kuari teh jadi abri jadi TNU akur teh sok akur lanjut henteu akur terserah dia itu dia anu di dinya dia anu sarua aja ngusul-ngusulkeun awak dia aya urang Baduy ieu kuari ka dia tok karuyaan diri urang kuari mah ngeunaheun aya
ya razia masker. Bayar sih koin. Ayo yang tadi dibayar, ayo. Bayar lah. Ya susahnya titah mayar, nyana keur boga kewenangan, nyana keur boga wilayah. Ayo bae. Apakah bener teh sesuai jeung Al-Qur'an apa henteu? Nah, ieu engke di akhirat bakal berlanjut. Urang inget kadinya, awas ya, ayo komo lamun haji urang ngagernek bae mah. Bareng mere duit aja ngagernek bae tolol sia goblok sia. Eta teh doa apa eta? Nya tolol nya goblok, bener bae. Teu kebal jadi tolol jadi goblok. Iya urang ngaji supaya nyaho bahwa Quran teh ayatul kitabil hakim. Ya Allah ya Rabbi. Petunjuk berarti. Al-Hakim Nabi manal muhakam. Makna muhakam eta adalah al-mumtani minal fasad. Ya Allah ya Rabb. Geus kulantaran kitu ayat eta moal rusak ajeun teuing dicaci dimaki, dihina-hina, la tugayyiruhu duhur. Moal bisa robah ku bahasa. Al-Qur'an tetap Al-Qur'an. Isina tetap bae. Ieu adalah aturan-aturan selama urang hirup. Caci maki ku Yahudi, caci maki ku Kristen, caci maki ku Buddha ku Katolik. Bakal rusak anu nyaci makina. Sebab Quran ma al-Hakim al-Muhakam yakni al-Mumtani minal fasad. La tugayyiruhul duhur. Moal bisa rusak aja buku bagi Quran mah tetep aya Quran. Urang ku ari teh endek moal make Al-Qur'an, endek bae aing mah pokona mah dagang teh endek sakumaha aing bae. Atuh bangga bae. Deuleukeun. Aing malah geus pake berekonomi teh endek kumaha aing bae moal make Al-Qur'an. Urang teh kan agama Islam. Petunjuk datangkan Al-Qur'an. Moal make Al-Qur'an. Kaje. Deuleukeun. Geus sabaraha jelema anu boga proyek hancur. Geus sabaraha jelema nu kasaksian ku urang, usahana baju teu make Al-Qur'an. Jejes ngajejes. Ulah-ulah nanaon ku ari mah ieu. Ulah-ulah nanaon? Jelema sugih tapi teu ngazakat. Eta teh ulah kaincu ka anak bae geus ambruk. Teu make Al-Qur'an ngaran sebab aya hak-hak batur di dinya. Nu fakir miskin fuqara, masakin dan lain-lain sebagainya. Jana sugih teu ngazakat, ulah kaincu ka anak teh ka anak. Buat ting tepi buat ting moal dina tepina buatin langgeng salileh hirup anak. Deuleukeun ku mata sararia. Deuleukeun di lembur sia, di lembur tatangga sia, nu sararugi beak di anak geus beak. Anu tatadina mah nyebutkeun 7 turunan moal beak. Kakarak di anak bage ambruk. Teu make Al-Qur'an. Naon? Enggak zakat eta Al-Qur'an. Bari teu make, zakatnya teu dipake ku manehanana. Deuleukeun. Mun kukula disebutan di pasar Kemis Ambalaya, ngaranna nyaho jasa. A B C D. Yeuh, di Cikupa emang aing teu nyaho. Beak hartana. Duh, di Bojong. Beak. SPT. Beak. Aduh, Di Tangerang eta teh pun sugih anu kula jalakeun ka ditu jeung almarhum Abah. Pokoknya geus teu kacaritakeun hebatna ulah dicaritakeun hebat jeung sugihna. Dia anak beak kabeh. Beak kabeh. Sebab teu ngasakat, teu make Al-Qur'an ngaranna. Ieu teh mah deres datang ka anak kene aya nu dileungeun anak kene hancur-hancuran. Teu make Al-Qur'an teh ngaranna. Teh. Pejabat sabaraha anu sararugi eureun ngajabatna paga hirupna campur jeung leutik bung boga asa gede ngaji nyana mah jam bengsina tadina teu bagus teu hayangeun ngaji ngan sakali 2 kali bae ngaji teh kali itu ternyata sing jerengeng kana ceuli meureun di nyana kabeh geus moal ngaji aing mah lain haju bener teu bener. Imahna dijual, tanahna dijual, pindah. Saya nggak pindah dia itu sempit, pindah deh. Wari hampir terbuka imah, kudu dibejakeun mah. Masya Allah. Ayo urang mah ya urang. Lantaran make Al-Qur'an, tidak. Tadina imahna ge emang doyong-doyong. Asli terobah tah mah.
batin senang. Tilka ayatul kitabil hakim. Allah. Hakim nabongan ku Imam Jalal, ditafsiranna ku Al-Muhakam. Jadi hakim teh ya, eta teh isim bimana isim maf'ul, geus maknana tuh berbeda ku ari. Ya Allah ya Rabb. Aya rahasia. Akana lin-nasi ajaba. Gara-gara nama ieu teh urang Mekah, ahli-ahli Mekah, kupar-kupar Mekah teh ngadenge diutus ka Kangjeng Nabi sebagai rasul pembawa risalah. Kupar-kupar Mekah teh nyengserikeun ka Kangjeng Nabi. Ari eta Gusti Allah make jeung ngutus rasul ka Muhammad, jelema hina, fakir miskin, atuh kahayang mah malaikat bae nu diutus jadi rasul teh. Henteu malaikat ya atuh jelema-jelema anu tenar, jelema-jelema anu bangsawan, jelema-jelema anu hebat. Ulah Muhammad heran aing mah. Allah ngutus rasul ka Muhammad. Teu arti aing mah. Eta aya kebencian mah kos kitu kabeh. Aya kebencian mah di lembur urang. Aing mah heran si eta budak kamari lagahan kaji. Ya Allah, ngadahar uyahna ge heulaan aing leg-leg Gusti uyah. Hayo goreng Gusti eta, kopikeun uyah. Kunaon ngukur ka uyah. Teu ngarti aing mah budak kamari ieu sagara teh. Iya orang Arab, ahli-ahli Mekah ngadege Muhammad, diangkat jadi rasul ketika umur 40 tahun, disengserikeun. Heran mah Muhammad, make percaya ku Gusti Allah. Atuh hayang malaikat betul malaikat ge, atuh jelema-jelema terhormat, ulah Muhammad. Penuh kebencian jeung kehasudan di jero qalbuna, timbullah bahasa heran. Dumentak dijawab ku Gusti Allah, akan apakah ya linnas Allah gali-ali keajaban heran an auhayna ila rajulim minhum yen kaulah nurunkeun wahyu ka seorang lalaki anu sajenis jeung manusia pada ahli Mekah anu ngaran Muhammad. Tuh kan make jeung heran sagala cek Gusti Allah. Bumi nangieun aing, langit nangieun aing, manusia nangieun aing. Aing mempercayakeun ka Muhammad sebagai rasul aing. Kita tabligh nyampaikeun karisalahanana. Make jeung heran, make jeung demo kudu malaikat sagala atawa kudu ti golongan marana teu kumaha aing bae cek Allah. Ye, nu mentak di dieu teh istifhamna dijelaskeun. Istifham inkar. Ulah make jeung kudu heran teh kumaha aing urusanana. Make jeung heran sagala rupa. Teu kudu heran. Ya, bejakeun ka ahli-ahli Mekah, ka kupar-kupar Mekah, teu kudu heran aing nurunkeun wahyu ka Muhammad. Heran cek Gusti Allah. Ya Allah. Al-anzirin nas wa basyiril ladzina amanu dijelaskan ku Imam Jalal mufassiratun, jadi berarti anan tafsiriyah nafsiran kana lafazan auhayna, jadi anak teh ieu teh an tafsiriyah aya dina qaidul i'rab. Nah ieu tafsiran auhayna
Allah ngawahyuan ka Kangjeng Nabi memberikan wahyu teh hiji an anzirin nas sing sieun manusia bere pengertian bere inzar kabar-kabar anu bakal ngerenyedkeun kana hate jadi sieun bil azab bejakeun hiji nomor kedua wa basyiril ladzina amanu bungakeun ku anjeun bere berita anu ngeunah ka jelema-jelema anu ngimankeun ka Allah ngimankeun ka anjeun dua we hiji anzirin nas dua basyiril ladzina amanu sakitu Kanjeng diangkat jadi rasul titah nyampaikan risalah intina dua hiji an anzirin nas nomor kedua basyiril ladzina amanu sakitu bedakeun Muhammad bawa lamun kekeh bae jekelan kamusikan jeung kakafiran bejakeun di akhirat bakal disiksa paing tuh aing geus jadiakeun neraka lamun aja berubah iman kain kanyeun bakal disadiakeun surga ya Allah ya Rabbi ngan sakitu ngan sakitu ieu teh kan ngaranna urang teh ieu teh samiat dedengean ti Kangjeng terus ku sahabat ti sahabat ka tabiin ka asbat tabiin datanglah ka guru urang datanglah ka kuari ieu teh kabar disampaikan ku para ulama asli tekna ya ieu sarua kuari ge terus we tita dakwah urang teh tita dakwah komo aya di nagara mah ieu teh boga kekuasaan tita dakwah ngaleungitkeun ka kafiran supaya ulah kalalapir sebab kafir teh bakal disiksa di akhirat teh supaya iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah numun iman ke bakal disadiakeun surga sakitu tah mah nurut jeung teu nurutna lain urusan pendai tetapi eta mah kumaha manehanana dibere hidayah jeung teu urang dakwah ya urang dakwah ketika nurut urang ulah kukumaha ketika teu nurut urang ulah kukumaha tugas urang mah dakwah eta nu hebat kan kos gitu lamun urang haju bendu urang teh bendu urang teh disiksa ku Gusti ulah bendu tugas urang mah ngan sakadar dakwah ge make aturan kumaha aturanna kumaha situasina kuari urang situasina di negara dakwah teh ieu teh kudu disesuaikeun jeung aturan negara bisana urang sakitu lantaran ieu teh kena pasal namun memang urang kuari bersikeras untuk terus dakwah dederedet urang bakal geus sabaraha kuari anu ngaringkuk ulama gara-gara dakwah sebab ieu teh ngarumpak kana aturan-aturan Pancasila supaya ulah robah NKRI jadi berarti kan dakwah urang di Indonesia teh terbatas secara zahir terbatas urang teh ieu teh dibongsai asal sirungan gunting tuh kalapa dibongsai laletik nah ieu tangkal kalapa teh anu sakitu gedena kuarinya sagede kieu buahna teh kan sagede jempol kalapa mah bisa diparut dijadikeun santen deuk pake bubur deuk pake sayur kan geuna ieu mah kalapa sagede kieu jang naoneun dibongsai tapi ulah kaget sebab begitu dibongsai loba nu neulir resepeun jeung di dahar ai kalapa gede mah hiji diparut terus jadikeun santen bakal nyeri kana beuteung tapi lamun kalapa sagede jempol hasil bongsai mun di dahar eta teh jadi obat mending mana coba yuk mending mana? Mending bongsai. Ulah buahna jeung tangkalna kurang hakan. Itu bongsai.
secara zahir seperti eta, awas, secara zahir seperti eta, tetapi kunaon ieu Islam di Indonesia sakitu dibongsai ge, masya Allah, bandingkeun jeung negara-negara luar. Turki nu sakitu hebatna, nyaba urang ka Turki, ademan di Indonesia, muludan bebas, rajaban bebas, haulan bebas, tahlilan, wow, pokoknya mana unggal penting ge, geus teu bake aturan, geus 40, geus 100, 200, 300 terus. Ku Muhammadiyah di bidah-bidah ge alah terus. Hebat tadi Indonesia. Agama emang kumaha gitu? Asal bener nyekel ulah keluar ti aturan NKRI. Ulah memaksakeun urang teh beseberangan jeung Pancasila. Pancasila hanya di mulut kajen. Tapi urang mah dakwah terus bae. Hasil dakwahna nu di deuleu. Hasil dakwahna nu di deuleu. Jelema ulah-ulahna naon? Urang PNS bae. Loba nu ceurik nyanan nyekelan Pancasila. Tapi nyana ngerasa gede dosa aing. Waduh, pendosa aing teh. Ujung-ujungnya jadi balalener. Polisi anu tatadina sakedeung trit, sakedeung trit, sakedeung trit. Priwit ambalaya di imahna. Begitu ngadengikeun maulidan ngurucut cai matana, ya Allah ya Rabbi jaheuhnya. Berbeda jeung kehidupan aing anu kumaha aing bae. Gusti aing loba dosa ternyata aing teh. Ngerenya dah hatena. Padahal mah di negara nu teu meunang berkembang ieu Islam teh. Aslina teu meunang berkembang dengan demokrasi, berarti eta teh teu meunang berkembang. Islam teh wayana di demokrasikeun teh ulah berkembang Islam supaya make aturan-aturan Belanda, aturan Prancis, aturan Inggris, ulah berkembang, ulah make Al-Qur'an. Ulah ya. Secara teori seperti eta buktina masya Allah kan di Indonesia wali-wali ambalaya Arif bagi jadi wali kuat wali kotanya nah. Segede Arif jadi wali neraka tapi nama lah bentuk tobat isi kulun kemana tolol tepugu jurusan tak berakhir gering merenya. Hayu baik bagi aturan Pancasila. Tetapi hasil daripada dakwah para ulama, masya Allah karim. Hayu terus dikubahakeun ge. Urang nonton bae ujung-ujungna mah lamun teh mah teu akur bae teu akur jasa mah moal datang ke teu di demo ieu kajen kumaha. Namun bener-beneran mah je dan hayu bayi bukan politik ke digunyang ganjing hayu antepkeun baheulana urang nyaba ka unggal nagara ka Mesir sorangan panas suasana di Mesir teh tapi urang nyaba ka Indonesia ya Allah karim di luhur kapal keneh baso geus kaambeuk baso uduk geus gaabeu asana geus seger sakurang ya Allah ya Rabb eta keur carita makanan keur carita suasanana beda urang datang ka Cengkareng suasana lain deui urang datang ka Mesir datang ka naon kitu ngaran unggal nagara lah berbeda henteu nyaman teh teu nyaman salat bae ge hararese urang di bandara batur mah tapi di urang ya Allah ya geus disadiakeun tempat salat bagi. Berarti kan hasil dakwah para ulama. Sakitu beta urang mah geus ulah hese-hese nu matak ieu naon salahna si Pancasila sapira Pancasila. Naon salahna si NKRI gah hiji urang. Ja buktina ieu bararagus. Buktina bararagus asalna. Adapun secara formil tidak teu bagus atuh lalaunan tungguan ke presiden mana anu kira-kira nyana bisa ngerobak aturan-aturan Indonesia supaya jadi aturan-aturan Al-Qur'anul Karim satungtung presiden satungtung maksudna semuanya atuh eta
pokona mantap ulah salah milih. Ulah salah milih. Sia ku geus dibejaan teh geureun. Kalasakan ku sia eta kos kitu. Ngan eueuh masalah geus gerak Allah, geus ulah dikukumakeun. Pancasilana teruskeun, NKRI-na terus kembangkeun, jampi buktina nama urang ngararaji terus. Bahkan nyana ge ngadengekeun jaheueuhan, aing salah. Anu henteu nembus mah teh dakwana eta teh dakwah orang Golkar. Dakwah orang PDI. PKB untuk kepentingan partena dek di mana nembus teu ceuli. Cil Haji. Tek aing mah ulah. Iya. Tapi lamun urangna lurus, insyaallah ulah kepentinganna naon. Dirobah cenah urang negara tungguan atuh kepala negara anu bisa ngarobah lalaunan Gus Dur bae ge Gus Dur ndek ngarobah lalaunan tah mantap ieu pecat ambeulkan ku Emrik. Wah cek Emrik ieu mah bahaya ieu atuh aing men sini men anu datang Amin Ma'ruf bukan Rais eta namun digambarkeun ku bahasa urang seperti eta. Lamun dijabarkeun ku anekdot seperti eta. Bahasa-bahasa politik urang mah teu ngarti, mun dijabar-jabarkeun teh seperti eta. Amin datang dari itu, aya naon, Bapak? Negara ulah diantep. Emang kunaon? Atuh robah engkeun. Jelema bisa marhaba kabeh. Bahaya ieu mah. Turunkeun min. Oke deh, nyieun nyana buleget. Eta lamun dijabarkeun ku bahasa lembur seperti eta. Kula kuari mun ngajabarkeun corona ku bahasa lembur bisa insyaallah. Bisa ngajabarkeun presiden nu ayeuna ku bahasa urang bisa insyaallah. Jata bagus kagambar jasa tamati mimitina ge. Ngan geus teu kudu urang ngahiji bae di jero negara ulah pasalia presiden eta terus kan ada tangkas sadaekana. Ayo antepeun yang moal kebelieun leukos kitu mah. Atuh nya geus ka dokter deui eta ge. Ya, atuh mun teu ka dokter mah lintu meureun awak. Maksudna ieu antepkeun, keuna daekeun hayu terus. Nu penting mah Pancasilana nu bener. NKRI-na nu bener. Jak urang buktina ku hari tararenang. Cenah urang teu boga duit, emang sia mah ti keur ieu kitu boga. Ngomong tuh buka duit ke karena kuari bae. Baheula gitu gablek sia mah. Urang tenang kan. Bandingkeun di negara luar ayo coba. Riweuh di negara luar. Tuh. Ieu teh anzirin nas Muhammad tugas maneh nyingsieunan ka manusia nu kafir. Lamun tetep bae dina kakafiran teh iman ka aing cak Allah teh iman ka maneh. Bakal diasupkeun ka neraka engke. Tapi nu iman basyiril ladina aman. Bubunga sorga ya Allah ya Rabbi. Atuh ai kos kitu mah urang kan geus iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasul. Cak Kangjeng Nabi basyiril cak Allah ka Kangjeng Nabi wa basyiril ladina aman. Geus urang mah meunang tafsir basyirah di Kangjeng Nabi berarti urang teh termasuk kana penghuni sorga. Geus heula kitu baheulanan lah. Warisa kembangkeun sampaikeun kuari. Adapun nurut jeung teu nurutna lain urusan urang atau urusan manehanana. Adapun Quran dicaci maki, kiaina dicaci maki, ulah marah, heulanan. Biasa bae mencaci kiai, mencaci nabi, mencaci Al-Qur'an berarti mencaci Allah. Lamun geus mencaci Allah tungguan ya Allah nu bogana. Lamun teu digoyangkeun ya bumi teh dianginkeun ku Gusti Allah, dibencanakeun ku Gusti Allah. Minimal orang-orang kafirna mukmin disalametkeun. Kayang urang. Haji, atuh tinggal tungguan wae ulah hese-hese. Basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda
inda rabbihim Bashir bubunga ku anjeun Muhammad alladzina amanu jelema-jelema anu arariman bi anna lahum kalawan sayanyana jelema anu arariman mah qadama sidqin eta bakal dibere pahala ganjaran anu luhur majaz itu sebenarnya bahasa qadama sidqin teh idopatna teh idopat mausuf kana sifat okos idopatna masjid jami masjidul jami eta teh idopat mausuf kana sifat masjid kang ngumpulkeun umat masjid jami macana teh masjidu jamiin idopat masjid kana jami idopat mausuf kana sifat idopat sifat kana mausuf idopat mausuf kana sifat ieu modelna atau pimbak ada sidkin inda malik muqtadir eta ge sarua nah ieu ge sarua ye ya qadama sidqin ai qadama masilna asalama qadamati lan mantak di manaan salap lantaran jelema anu dibere pahala ku Gusti Allah yakni ganjaran anu luhur eta teh diheula-heulakeun ku Gusti Allah diheulakeun dibere ganjaran diheulakeun jaga di akhiratna dikasorgakeun nu mantak bake bahasana teh make bahasa majaz jeung bahasa kinayah dihijikeun kasimpulanna mah panjang tah lamun dibahas make bahasa majazna jeung make bahasa kinayahna ngan ieu mah keur kibeulanan wa basyiril ladzina amanu bungakeun ku anjeun Muhammad jelema nu arariman teh bahwa jelema nu ariman teh bakal dibere ganjaran anu bagus anu luhur inda rabbihim ti Gusti Pangeran naon eta ganjaranna surga iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah ngalaksanaakeun aturan-aturan Al-Qur'anul Karim bakal dibere qadama sidqin inda rabbihim ganjaran luluhur buktina sorga iya kos kieu tah penduduk sorga teh jarore kadeleuna mah teu betah mun di sorga jeung nu kos garari aja teu betah jeung sorga ka dieu aduh urang boro-boro di sorga di dunia ge teu betah di sorga kos kieu moal ngan begitu asup ka sorga diganti beungeut-beungeutna iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah make aturan Al-Qur'an surga qadama sidqin tetapi lamun teu make aturan Al-Qur'an iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasul tapi teu make aturan Al-Qur'an ka surga ngan eta teh tadi tinggalin aya nu mi'atam aya nu alfa'am 100 tahun 1000 tahun tergantung kumaha nya make jeung teu make na kana Al-Qur'an ieu nu pake kasieun ge ku urang teh ya ternyata horenganan tinggalin mentak bisa dijelaskan bangsa bupati gubernur polisi eta TNI tinggalin bakal surga maka surga angel kumaha cenah kiai anu osok dipanggil ka ditu sarua ya Allah ya Rabb Gusti Allah jelas Al-Qur'an. Dua Kangjeng Nabi teh an anzirin nas supaya iman. Mun teu iman neraka. Dua wa basyiril ladzina amanu. Lamun iman dibere annalahum qadama sidqin inda rabbihim surga. Ya kari. Ngan bahasana bae kulantaran geus beurang bahasana make bahasa ieu teh luhur pujangga ngaranna. Deuk nyaritakeun mah surga. Memeh surga ganjaran. Tapi make bahasana bahasa majaz. Idopatna bae ge idopat sifat mausuf kana sifat. Terus asalna qadama, nah ieu diidopatkeun kana sidqin.
lantaran aya sidkin makan ieu lurus berarti kan henteu sembarangan. Nah ieu teh ya berarti kan bahasana kudu dibongkar ngan kulantaran geus beurang lain waktu ngabongkar ieu mah waktu dahar. Oh kan sia geus kikicepan bae ge. Kadeuleuh aku aing geus lain deui kiceupna ge. Geus carang. Ya Allah ya Rabb. Masyaallah. Qalal kafiruna kalalapir ngararomong sanggeus Kangjeng Nabi nyampaikeun karisalahanana anu di jerona anzirin nas wa basyiril ladina amanu ngomongna kafir teh in hadza lasa in hadza lasahirum mubin. Dina sebahagian keterangan mah dibacana teh inna hadza lasirum mubin. Eta ge bongkareun lantaran lamun sahirun mah isim fa'il nujuna berarti ka Kangjeng Nabi. Lamun Al-Qur'an malasirun numentak wa fi qiraatin malasirun gaswal musyarrile an-nabiyyu lasahirun teh Kangjeng Nabi lamun lasirun Al-Qur'an ya ambal aya lamun dibahas ge panjang teh geus lah kos kitu mah para ruyang heueuh cenah kieu puyang mah kos kitu mah maksudna nerop-neropkeun bahasa di kalimat tah kan namun inna hadza kana Quran kok kaditun lasahirun nu geuna mah lasihrun Quran mah sihir ieu mah bahasana lasahirun wal musyaru ilaih an-nabi Kangjeng Nabi jadi kuari keur carita deuk Al-Qur'an mangga deuk Kangjeng Nabi mangga berarti Kangjeng Nabi teh dianggap tukang sihir ku para kufar teh Kangjeng Nabi teh tukang sihir pesihir tah mah mentek mun ieu Ki Pudoli ku tatanggana disebut tukang ngeluh wajar. Wajar teh mah, tapi lamun Haji Pendi dianggap tukang tuluh emang asli. Aya potongan maksudna. Kos kitu teh lamun hayang nyaho ka potongan tukang tuluh kos kitu. Aduh. Tukang teluh mah pan tetep bae kudu make bajuna teh nu loba kantongna. Sebabnya nama di kantongna teh aya endog malulu. Endog puyuh, endog kotok, endog bebek, kandog-dog soang kan aya. Da tukang teluh kan. Coba ge. Di kantongna aya. Nah, ieu kan Quran dianggap sihir ku kufar mah. Kangjeng Nabi dianggap pesihir ku kufar mah. Lain ayeuna nu menghina ka Kangjeng Nabi. Baheula setelah Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul, kita dakwah ngembangkeun risalah. Pangheulana urang Mekah nu ningali ka Kangjeng Nabi, kaistimewaan Kangjeng, turunan Kangjeng, kehebatan Kangjeng, tetep bae Kangjeng teh disebutkan inna hada lasahirun mubin. Pesihir Muhammad mata mah kitu mah. Quran tadi geus dijelaskeun bahwa tilka ayatul kitabil hakim. Ku baca kufar, la sihrum mubin, sihir sama kufar. Quran mah sama sihir. Deuk urang kumaha deui kuari orang Denmark, orang Prancis nyaritakeun bahwa Muhammad itu adalah pesihir. Urang mah seurik. Aja nantepkeun. Jeung Kangjeng Nabi mah anu boga anak Kangjeng Nabi, mah anu boga anak Gusti Allah. Kangjeng Nabi ge teu maot. Hayo geura ujian anak kahirupan anak deleget di Indonesia anu mencaci maki ka Kangjeng Nabi sabaran anu terbunuh ya lamun dibejakeun di Indonesia anu mantes musyawarah sanggeus teh musyawarah terus menghina ka Kangjeng Nabi endek aya rencana untuk mengorbitkeun Palu Arit tabrakan aya 5 anu tabrakan ngan teu dieksos bae. Batak teu kudu dilawan kurang. Teu kudu dilawan kurang, kutol dilawan. Parang lara, urang mah senyum-senyum bae. Atap ka bujang.
sakedeung deui jelema-jelema anu endek menghancurkan Islam di Indonesia. Padahal di Indonesia teh Islam teh karasa rahmatan lil alamin, tapi ternyata dianggap teroris, dianggap dan lain-lain sebagainya. Nu nganggap kos kitu da deuleukeun. Beak ujianna namun teu ku balede ku tol. Kita kudu diaminan ku sia mal manjur. Mal manjur geus asli eta mah ngajeun ku kumaha ge. Deleukeun ge di Indonesia sakida ayam adem ayam tentrem deuk kumaha neangan kiai deuk hayang nu kumaha di Indonesia aya. Deuk hayang nu asli aya, deuk hayang nu setengah asli aya, deuk kiai figuran ambuar aya. Atuh tinggal hayu kumaha cocokna mah aya teh kula mangan keur dongeng doang kiai ieu kiai ieu eta mah jang variasi. Jatuh kiai nu joget we gambal aya. Ji batur siata. Ngan ieu tiba heula Kangjeng Nabi lasahirun mubin. Dianggap pesihir Kangjeng Nabi. Quran lasahirun mubin dianggap sihir Quran teh. Ulah kaget. Jelema anu penuh kebencian jeung dendam pasti kitu bae. Ye aya dongeng seorang manusia edan padahal teu edan. Ih geus beurang bae aduh teu kaburu dongeng wallahu a'lam bissawab.